sareng salli wa sallim daiman ala abada salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. eta nu nyanakan artos calik heula ke terakhir heuh sok we diuk heula jeung dusna tiukan di dinya ke heula tuh paneraeun akeun bae sing panjang umur teteh tos nikah eta teh can atos siga anom keneh atuh tos gaduh putra acan urang duakeun sing gaduh 12 tehnya loba anak loba mun cager kabeh ieu mah anak keur duduana nu hiji budug huluna opat anakna teh nu hiji cenang nu hiji gering wae nu hiji mah untung cenah anak abi mah nu istri tanu terakhir mah conge naudzubillah min putra putri urang uce putu urang aya di dieu sami nuju daring garaduh heuce ayeuna nu sarakola budak ulah cenah baralik ayeuna gaduh nu sakola cina balik tong cina sarakola poe minggu ayeuna teh heuce ayeuna boga budak nu sakola ayeuna ulah cenah baralik poe minggu dengekeun mata kena nanya teh atuh oco sok dalahar sok taruang nuang naon ibi sangu teh asalna tina nyatina piring leuwih tina pare ada kumaha teh sangu dina pare mun heurang ge naon jadi sangu mah tina piring osok dahar eueuh dina piring ulah dahar mah dina kursi manya dahar dina piring nyengclenya dengekeun ce ya aduh si eueuh mah ngalamun wae atuh salahnya benerkeun jadi ulah dahar dina kudu dina kursi dina samak manya oco dahar dina samak dahar dina piring ai sangu dina samak gitu teraskeun rojab terona sing diajarin insya sok ayeuna mah tarimakeun sakumaha we salaki mere tarimakeun naon ceu tarimakeun eta tarimakeun salalalala gitu ceu sok loba teuing dengan sakitu laguna ge judulna teh naon bieu teh ceu bareng ceu tungtungna salalalaan heuh siap ceu anu kompak sing soleh sing bager salakina gede milikna kudu naon bieu teh mun salaki mere teh ceu tarimakeun gitu atuh kudu kompak ceu nya kudu sagala ge bersatu kita teguh bercerai kawin lagi cenah baik itu cara ge kawin deui dengekeun nih Pak ceuk kiai anu menang nyanung teh 4 golongan bejakeun ka salaki nu menang nyanung namah deui pamajikan teh 4 hiji konglomerat sace 2 pejabat 3 kiai 4 nu gelo sakali deh nu menang nyanung aya sabariji salaki urang konglomerat sanes pejabat sanes kiai sanes teu ngomong Kang demi Allah abi mata salah pamajikan akang berarti mun aya nyanung teh naon meureun eta mah akeun bae da ajenna ge GR geus di bejaan siapa nya ajengan gelo teraskeun ceu sing diajarin datangna bulan Roj 2 huruf tina Rojab teh nyaeta jim siap meh aya bawon balik naon hartina jim dina Rojab
sapalih ulama ngamaknaan jim dina rojab teh dina kitab Fadhailus Syuhur nyaeta ngamaknaan aljud. Naon ceu? Make kol-kol lah ceu. Sekali deh. Pan salat kelin resep make doa make surat anu aya kol-kolahan. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Atuh moal angeus-angeus salatna. Hayo we tabat teh. Itu komo menjadi imam kade mantak imam ulah anu bod. Kudu nu pinter. Lamun imamna bodo, makmumna bod. Der datang ke temun Ramadan taraweh berjamaah di masjid taraweh ai keur teh keur sarolat reup teh lampuna cenah keur salat batal teh salatna batal atuh efek teh aliranna teh teu lira bray tah aduh dasar barodo eta keur salat ya ai reup anger bray tah burung deui pek teh aya aki-aki cenah khusyuk mah di sisi tong ngaromong atuh salat teh batal meureun untung dewek mah henteu ai bieu naon ditoel teh ku budak ngora aki ai salat tong ngomong meureun batal moal batal aki mah da sameme salat ge teu wudu ceu mun manghihan eta aki-aki cekek ke rudet aing mah aduh teraskeun biar teh nepi ka aki-aki haram jad geus urang teraskeun lah ceu nomor kadua huruf nu aya dina huruf rojab teh nyata jim maknana cek sapali ulama jim teh aljud naon ceu terang naon ari jud terang henteu naon atuh make salalala ceu balikan deui aing mah nu mun teu kompak moal dijawab naon atuh gitu ceu atuh aya di imam mapan sok lieur heuh Ece rumah tangga nges 25 tahun, 50 tahun jeung salaki beuki lila, beuki bunga, beuki lieur. Deuleu ajengan. Palurah disampakeun jelema lalieur hungkul geuning teh. Nya, keun bae lah da ajengan age li. Aduh. Ece ari ka ajengan tong sok kikituan. Ke pangarsa nu nyesepuhan teh di dieu saha? Mang? Nenen. Deden, ho biasa we atuh ceu meni make urat. Da kadenge ku abi oge. Kersana Kang Deden sing panjang yuswana, barokah milik rizkina, santri-santriahna sing terbuka ilmuna, terbuka hatena, nampi ilmu hikmah ti guru-guruna. Ece sing nyaraah umat kaajengan lemur. Nya margi urang teh sagala rupa bakal ka anjeunna nu aya di lem galingging parnas tiris moal indit ka Sukamaju moal ceu. Bakal kaajengan nu deuk urang ayeuna aya nu maot ka saha aya nu reuneuh dek naon maksudna eta kaajengan mun aya nu reuneuh mah ka R aya RT di dieu aya hadir sing panjang Yusuf apa RT teh mana tong ditunjuk atuh daeraheun ibu RT bapak RT oh ibu alhamdulillah generasi itu tuh saha generasi Kartini nya tau rek digentos kana mina Kartono moal geus sarjenenganana oh ibu Sari oh, Sari tah ece keur Sarari oh Seri eta mah terang ece Seri teh eta pergi coel samal terang jengkol pan jauh Sari tina jengkol kana jengkol Cesari sing panjang Yuswa Sarogena Bapak Sari Bapak jarorang atuh oh mumu
anu ece ge munu ece karunya RT teh di abdi ge nepi ka begang awakna teh RT komo kamari keur usum aya bansos geuningan ditaruding ku batur dilalag-lag cenah eta teh ku keluarga RT. Allahu Akbar. Padahal RT mah nyaah ka sarada ge nya Bu RT nya. Heeh, kade Bu RT keur ka ku abdi dibela kalem. RT teh ceuk gawena teu pati gawena ripuh buruhna teu sapati sabaraha. Tak kitu Pak Lurah. Saha teh RT entak sing panjang umur. Aya nu reuneuh ge datang ka saha? Padahal RT teu ngilu nyol. Aduh, aya nu bangsat datang ka. Padahal RT mah teu bangsat, lain henteu-henteu. Gitu, pan RT mah sagala rupa, tak sing nyaah ka RT. RT teh eueuh eta teh pamarentah nu pangluhurna dina derajatna mah kade. Tingkatan ka-7 RT teh. Sok, ari kahiji jeung ka-7 jauh mana? Loba mana? Kahiji presiden, kadua guber, katilu bupati, kaopat camat, kalima lurah, kagenep punu dusun teh era lin, katujuh RW heula, kadalapan tuh ditamahan Bu RT ku abi jadi kadalapan lah rankingna. Pek mere RT kadalapan sing wareg dalapan tanya sing panjang umur lah. Jadi bieu teh ece sing nyaraah ka ajengan nya sing nyaraah ngadidik ngajaring ngatik ngajaring urang sadayana kersana ketua MUI kasepuhan panginten Bapak Ustad Ili nya sanaos tos sepuh ge mudah-mudahan we sing panjang yuswana gitu. Sepuh so teh ece tina bujal kaluhur da tina bujal kahandap mangora we teh ya laras sanajan geus kolot ge sok tanya ka aki-aki. Aki-aki mah ece mun ningali nu sajen teh cenah teh sok geus teu katingali ngaranna teh rabunnya ngan dua we aki-aki mah nu jelasna teh hiji ningali duit nu kadua ningali nu geul danor normal gitu gitu eta teh Kang Deden hapunten abdi ngiring ngadongeng cekap ilmu mah di Kang Deden lah nya da sakali deui abdi mah sumping ka dieu teh hayang menang amal syat amplop kumaha hayang menang amal mudah-mudahan we sing jadi amal kasayan amin ya robbal amplop nya gitu. Akan bae celah amplop mangke dibere men dicokot. Teu dibere disusul ku aing mah da nyaho. Ngan kade Pak Dede ya Pak Deden bisi kajadian abdi ngaos ka Bandung ece bae teu nanyakeun ye. Ka daerah non eta teh ranca kengek. Heeh. Ari rek balik ajengan cenah hapunten sami-sami ceng. Mikeun aja sugan teh amplop ditinggali uleman asih goblok ceng. Salah mikeun. Tungtungna ka udag hadena teh. Ajengan cenah hapunten. Wiyos ceng nah. Salah mikeun nya. Heueuh mantap kade Pak Dede. Bisi pahili jeung MC aing mainan ingetan teh heuh. Diingetan teh bisi pahili jeung MC gitu bisi kejadian gitu. Aduh. Akan bae ceuk lah. Pokoknya mah gede jeung leutikna mah eta mah kumaha Pak Deden we nya gitu. Mere gede berarti hideng, mun mere leutik henteu teu gede sia lain teu hideng eta kaajengan nyebut teu hideng. Teraskeun. Nomor 2 makna jim tina rojab teh naon? Aljud. Harti jud teh mun ceuk urang kamayangan mah bageran naon? Bageran. Jadi bulan Rajab teh momentum kudu jadi jelema bager. Dengekeun ceu, ari jelema bager kabagi 4 ceuk dina kitabna Shahihul Ibad. Sabaraha ceu? Sok urang kaasup jelema bager teu. Hiji jenis bager teh ngaranna sakhiyun. Naon? 2 judun. 3 turutan teu. 3 naon 3? 3 karimun. 4 itharun. Jadi bageran teh aya hiji tadi teh naon? Sakhiyun. Hartina sakhiyun teh bageran keneh. Ngan bagerana sakhiyun mah cenah teh 50-50. Kieu maksudna mun ibi gaduh artos 10.000
5.000 na keur urang 5.000 na keur bat gitu eta teh sahi aya de jud anu bieu mana jud rojab ai jud mah teu bageran keneh tapi jud mah 75 25 75 na keur tinggal lihat tuh mun kieu batur mun kieu sekali deh sing konsen ce mung aing main can ngomong nu teu ngomong balik ke dia salakina pek can boga salaki aya rana aya jahe aya uning jahe jahe teh babaturan kon osok dijual jahe tara kudu bageran cecek tadi ke bager sok boga jahe jual boga koneng jual salaki bedegong kabina-bina orang kamayangan ih garila salaki bedegong jual ece lain salaki bedegong lah dijual ingetan heula ku urang jual wae atuh akang mun boga pemajikan bedegong tuh waniun ngomong balik sen digoengkeun meureun aduh kali deh ce boga anak bedegong kumaha ece lah rek dijual pe boga mitoha pedit jual boga tatangga rungsing jual jadi ngaji teh judulna jual kagok alah jadi jud teh manana bageran 75 keur 25 na keur aya di karimun karim kang karim aya di kang karim aya ai karimah nyaeta 85 keur 5 na keur Ari Isar mah 100% keur urang mah cek urang teh bae urang mah isuk ning geto ge sugan isuk mun teu isuk geto mun teu geto henteu eueuh urang mah atuh cek urang mah teu nepi kana Isar ge atuh jud atawa sahi matak cek urang Sunda mah rojab teh rona rea jimna jalma bana bageuran matak rojab teh rea jalma bager aya tuangeun teu aya tos taruang teu acan abi mancan agan bae engke kalem lah kudu bageran heuh ke heula tong niupan piliwit atuh sugan teh mah meureun sepak bola heuh gitu jadi kudu jadi jelema bager sugan teh mah meuritan titah geus datana nyanak jam abi mah pokona mah beak cai kopi eureun ngaji kitu we abi mah inum awet kumaha abi we atuh aja da abi nu nginumna nya teraskeun jadi kudu jadi jelema bager punten cek kupingkeun dina kitab Durratun Nasihin sok teraskeun ke Kakang Deden bulan Rajab mah lamun ibi nyieun hiji kahadean teh biasana mah pisa iris syuhur mah dina bulan-bulan sajian mah digantian teh 10 dina bulan Rajab mah bakal dilipat gandakeun mun mere hiji kahadean teh 70 kahadean gara sok ceturutan abdi mana kosok malun min sodakotin bal yazdad bisaan euy sakade teu mana kosok malun min sodakotin bal yazdad sok ce nunggu eta si eueuh kumaha ngajina eta ayo agan baca lah nya mana kosok mual ngurangan dengekeun saya naon malun harta min sodakotin anu disodakohkeun
bal yazdad balik bakal namahan eta harta janji cerita mati Kangjeng Nabi janji ti Kangjeng Nabi jeung ti Allah mangja abil hasanati falahu asyru amsalihha eta teh dina bulan sajen asyru amsalihha teh dina bulan Rajab mah insya ngadatangkeun hiji kahadean teh digentos ku Allah jadi 70 kali lipat kahadean. Amin gitu cek. Ibi udunan kerajaban contoh 5.000 kali we 70 sabaraha pas metelila ibi mere 100.000 keur rajaban kali we 70 7 pas atuh kali 70 bakal datang ke gantina ku ti Allah Subhanahu wa taala insya gitu. Ieu macet testimoni we da kudu tajribah saurpun guru mati rogahiang nya abdi ngaos menanti bubudak aja di kersana Al-Maghfurlah Allah yarham kersana Kang Haji Alep gitunya di rogahiang kantos merenan monok sakedap diajar ngezo gitunya diajar ngezo dapan ngaji teh kudu ngezo ngaji teh ngezo lapar gitu ngaji teh ngezo teh lapar ngan mun ngezo hungkul teh ngaji sasar kena teh ngezo we ari ngazina henteu teu ngaji teu ngezo modar gitu ngaji teu ngezo lapar ngezo teu ngaji sasar teu ngaji teu ngezo gitu aja eta cuma ning ngezo heupan atuh aja ajengan mah kudu pasehat pandemi age bade angkat ka manten jang Ustad cenah bade kasaradan aduh saradan ceng gitu gitu ibinya jadi lamun urang bageran dina bulan Rajab testimoni abdi alhamdulillah ibi aya nu sok ngadares teh akang pangintanya Kang Ili abdi di bumi barudak jadwal teh sok ba'da isya tabu salapan barudak teh da arangkana mah tabu 8 eta ti bumi teh ngan malabar heula cu barudak ayeuna mah aya istilah mabar uning mabar teu apaleun si ibi mabar ce dari jeung besti mah kudu kitu dengekeun aing mah da ajenganna gaul ya sakitu ti pusatna ce jeung besti mah meureun kudu besti teh ece sahabat karib solmet nyengsol samet pan ibi ge boga rek ngaji teh sok nyamperin hayu pan heunam ti heula abi mah ti pengker dek diuk ngagoler heula reup molor ini ngajina mah henteu aduh aja jeung bestina teh ngarariung eta teh barudak teh malabar cenah sok ceng nek marayan heula mangan ku aing mun teu ngaji beulah hulu ceng ngaji sok rek marayan mangan tong lila teuing teuing kajian setengah jam beres teh ce marabar cenah aya Persib Persib heula ayeuna mah lajo lameng bale ce aya lajo meng ba mending ke stadion mending dina TV nya mending dina kursi lajo meng bal mah nya dina TV nyengclenya dengekeun atuh ce aing masalah wae ngajawab teh lajo meng bal mending dina TV mending dina kursi mending dina kursi bieu dina TV cenah tak kitu ce ajo lah Persib pan meunang ka mereka 3-0 setengah main ngaraji heula geus keur ngaji teh bi barokatil Persib Fatihah didoakeun alah gitu ce ari karesep mah meureunnya gitu testimoni ce abdi kantos ngaos ka daerah kulon tuh perkulonan lah daerah naon kamari teh caket Cilbak meureun tak kulon mah ari we teh ce dibahanan ku ieu teh ku panitia teh ajengan cenah hatur lumanyun gitu aya susu sesa atuh aya susu dor teh di dusan ieu mah di kulon dengekeun ajengan eta Kang Deden di kulon ajengan canak-canak bisi anu ngaraos hatur nuhun ceng atuh dibawa teh barudak nah cari cing we maneh lapar cenah can ngezo eta ceceng kabeneran aya dus peke baruka brak teh di baruka ku barudak ini teh kasaradan naon itu teh kamari teh kacirangkong dan jadi 2 dus aja 2 dus kamari di Cirangkong teh di Cirangkong kamari teh 2 dus
Da abi yakin karena hadis dengekeun. Cek Allah bakal dilipat ganda da dibikeun ka saha? Ka santri ku abi teh. Geus teh 2 dus barudak pek keur maraneh deui cengke mah. Dek kasaradan isuk mah. Dengekeun. Ieu mah ngabejaan ka barudak. Abi rek kasaradan aya nuturkeun taduaan ayeuna ge heuh. Ngomong ke head. Dijerek ngilu hayu ceng ka ditu. Kalem jang. Ieu mah ngabejaan pan beuting kitu sok tanyakeun. Isuk mereka kasaradan. Pek we ceng eta. Dus manu urut kamari mah dalahar we ceng gitu. Tuh ngomong demi Allah, cuman sok itu kabi teh. Heuceur abi mah lain nanaon, ai balik sok era ku pamajikan. Pan muka pantot assalamualaikum pan pamajikan gabruk pan ka saha teh. Kana dus da urang mah diantep gitu. Akitu eta mah Kang Deden maksudnya dicarioskeun teh heuh. Ai di dieu teu biasa, tara biasa cenah dimajengan di bahanan-bahanan. Heuh entong Kang Deden. Ngepir aku teh era ku nu geus kitu nya. Dan nunggas ge sok karitu maksudna mah. Mun dia can biasa, biasakeun gitu. Hapunten Kang Deden, mentenya. Gitu. Heureuy kata-kata mah heureuy tong dianggap lah. Heureuy tong dianggap heureuy nya. Tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Bea kopi eureun ngaji. Ieu mah lain. Paragi nu ngajuru. Bea kopi eureun ngaji. Kudu bager. Baheula ceu urang dongeng. Baheula teh bareto. Kungsi aya hiji aki-aki. Kabeneran eta aki-aki teh lalaki. Bogaeun pamajikan nini ngan dikersakeun saatosna ngadahup teu ngagaduhan turunan alias manehanana teh teu boga turunan teu boga anak. Si salakina pagawean sapopoena dagang cenol uning ngacenol. Pamajikanana IRT we IRT uning IRT ibu rumah. Hiji waktu ibi geus 3 bulan si aki-aki teh da gering teu dagang. Ari ayeuna kerek cager saha teh si aki-ak da tadi nu gering mah saha nini ayeuna mah aki-aki 3 bulan kerek cager. Cek nini teh bapana atuh urang teh da kudu dahar. Bapak teh nyage aki-aki da wajib napakah ka pamajikan. Wayana atuh bapana usaha aya di dia pamajikan sok ditah usaha ka salaki aya tong dititah ibi dengekeun. Salaki rek usaha jeung henteu dorakana mangke keur salaki dengekeun tah. Sakali deui. Salaki daek jeung henteuna usaha kumaha salaki we. Dan wajib napakah teh saha? Salaki mun teu daekeun doraka. Mun teu daekeun sing tarik meh kadengeun. Mun teu daekeun usaha dengekeun tersangka. Nah, korban geus ngaromong ya. Mun teu daekeun usaha aing cenah geus dimonyong-monyong. Doraka lamun teu daekeun usaha mah. Mun daekeun kaluar ti imah kana naon we? Aya paculeun. Aya dahareun. Aya inuman, aya rana, bawa tak itu cek. Sok anu penting lalaki mah kaluar tiim hasil jeung tah hasil sangakeun ka nu maha kawasa. Kitu maksudna mah daripada ngarengkol kos orai kadut. Depan rudet kal cenah ge rudet, rara rudet. Mun salaki ngarengkol we teh cek teh salalalala. Rudat kitu aing geus ya. Ngarengkol we kos orai kad. Kawas orai kadut. Kawas orai. Jadi ngaji ayeuna teh judulna jelema teh konsisten. Tita tadi robah-robah. Mimiti naon jero ngaji kanyut cenah.
Nona aja nu ngaji, kau rai kadut, erek nu mana tuh hari ece, kudu paugu, Rojab teh ngajarkeun urang kudu bager, iya kau si aki jijik cenah atunya ba, teu boga duit ini, bener aki demi Allah, dikitukeun nolol tina kopeahna, sia-saha nu sok nyimpen duit na kopeah tah, nyebut teu boga pas dibebeutkeun nol, 300.000 cek nini teh ariata naon ieu mah cenah simpenan paragi meuli bako aya pamajikanana teu dibere jiji atuh cenah pan aya hu atuh cenah hampura we maka sumputkeun balanya we aki-aki teh balanya keur dagang cen caritana oco di adonan ku pamajikanana akina meresihan tanggungan aya geus kitu teh bapana cek pamajikanana teh da sok ngagosip di warung teh heueuh engke mah sia bakal aya rajaban di saradan tapi waktu nate peuting lain berang engke ieu mah mun engke deui kitunya heug ajenganana oge cenah tinu jauh ti Kabupaten Bogor ai jol teh nah si eta cenah euy wawuh aing hanas udunan ku aing mun aing ngomong kitu dicekek sia dar teh euceung geus kitu teh si aki-aki teh init magrib yeuna dongeng init erek init kanu Rajab main teh rajaban loba jelema teh jeung sireum gitu daratang kana eta majelis tapi cek sapalih mah lain rajaban cacanana teh dangdut tak ada dangdutan jelema teh naronton bool beureun heuh batul mah nonton teh bal ieu mah bool sing aritak geuning ayeuna loba awewe nu kitu ceuk kade ciri akhir zaman teh awewe bakal leungit tina kaerana sok awewe ayeuna loba nu dungdak dengdek geuningan heuh main naon TikTok na eta teh ayeuna mah sagala di-upload salaki gering lain dibawa ke rumah sakit salaki aing gering guys pingsan guys lagi tipus kamari dicocor reungit guys segede domar guys rudat aing dar teh salakina teh eueuh budahan guys hayangan kopi guys beak guys beak kopi eureun ngaj saeta nu titah teleg jeung dedekna cenah hayang hideung untuk abi eueuh cik atuh kabina-bina aja kaajengan teh teleg jeung dedekna nepi ka mana bieu guys nepi ka aki-aki ini tag diuk teh si aki-aki nyiapkeun daganganana dagang naon harita loba nu ngalaliwat marlong we hungkul marlong hung aya nu meuli aweuh aya nu meuli aweuh aweuh saurang-urang acan eueuh nepi ka jam 11 peuting eueuh nu meuli